Dek, hei, udah, Nah, itu teteh masih tunggu. tuh siang bager, sok enggak Udah beli, mama ditandai. tuh siang, terus tinggal itu terus panas tuh di luar. Beli. Iya, nawa yuk. Dah. Ayo. Kayak nggak libak atuh tuh siang. Oke, di keluaran abang malah ini. Dek, ke mana, Dek? Ya, aku naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kalau kata? Terus mana? Teh sengaja we amang ditinggali kuna teu ngalamun wae kunaon. Itu si Dede tadi juga bobo duka langsung ke mana sampai ambek-ambekan gitu. Kunaon deui nya budak teh. Adatna da itu mah sok kacandakeun gitu. Apina mah amang ka dieu nya kacandak ieu gitu. Sok malangna teh teu kacandak ku nu teu sae. Kita abi hawa teh sakitu. Jadi pas semenjak mama sareng bapak teh aya kan abi tanggung jawabna. Nya ada keresak itu teh. Lamun dikerasan nya pasti leuwih ieu ka urangna. Emang kumaha awitna? Janten awitna teh kieu Adek nok jaga nok cinta soalnya nok cinta teh kesempat ngadele mamana atau kita ayah kemana terus nok cintana sing alapur jaga nok cinta Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Pak, Pak, abang buka Pak, Pak, Pak. Oh, jadi gitu ceritanya. mohon janten kan ayeuna abi terus teu aya sasaha terus teu gaduh sasaha. Pamit ya sama AA bantusan abi kumaha carana sasarangan ngadidik si Dede teh kumaha. Insya Allah gua pasti dibantos lah setiasa ya pami iya mah ke kuah dicari usaha sugan we ngadangu dicari usaha nggak ka si Dede tos asa ka adinya Lira tos tenangkat tim sanes yang tos aya mah neng sing sabar sugan we kayak
biasa mikir dirinya lira jadinya insya Allah pasti dibantosan. Nanti saya nama abah pamitnya balik wihela. Cin, balik ke mana? Sudah tinggal harus sih Naon? Gas teteh biasa. Saya meninggal jeung urang. Dan seneng-seneng mepul ka masalah. Oh iya teh. Siapa berdiri mana? Sudah. Mantap sih suasana nam. Saya tahu tuh. Terus kerja jorokok. Break lah break. Andi. Iya. Aduh. Sore dah saya acara. Acara. Oh, gue sih Daripada di mah orang teh para rusing kotak butak. Tapi ngomong-ngomong Isa orang kampung. Iya, kebaturan orang. Biasa, mereka ketemu di jalan, tanya masalah. Nah, enggak saya diajak orang. Ah, nggak cocoknya. Tuh. Mau etar buka masalah. Soal masalah mending ulin. Hai, masin. Erek dulu. Para rusing juga mah. Kenalan orang kancing kenalan. Yo, Tina, kawan mah. Yang geus kada tong hilapnya ke sorenanya. Siap, Nisin. Ke di telepon. Ya, oke. Satu lah, kena mah telepon we nya. Udah geus sore, mending kene balik yuk. Siap, Geus sore. Oh iya. Aduh. Kurang baik kita berat. Ayo tuh be bareng. Ayo. Ayo ah. Yuk. Ayo. Ada teman ya? Kita bangun kepada Araman sekarang baru dah. Ya, jadi nggak mau Araman apa dah? Pada Araman kena dia. Jadi ini apa dah baru dah kan? Karena tanakan amang nama, tapi mohon dah sarang kasih ke sarang selita daging. Jadi nanti ayo kenapa deh? Kita ke mana? Ayo.
kalabat man. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kumaha kabar? Alhamdulillah mang sehat, cuman ya si Dede dari Sinta tak acan uwi teh enjing. Enjing ayeuna kunaon gitu. Pas abi ngagugahkeun enjing teh anjeunna malah sesewotan terus keluar. Duga ayeuna tak acan aya ka dieu. Paingan perasaan mamang di soren tuh enakeun hayang ka dieu. Ku abi teh Ka mana palihan. kan? Ka mana tos jangan? Entos. Terus mana-mana gitu ka pendak mah. Hawatus bilih ku nanaon. Tidak. Aisyah neng teh masih kumahanya. Ngaran-ngaran budak masih umuran sakituan lah. Sok mulangna teh kabawa nutup parurugu. Yang lain mah pelarian di Hayu atuh ka mana? Ayo atuh ka mana tapi teh sunyi. Biasana sok ka mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalabat. Aya bajai. Ya punten mah. Karkan. Kumaha si Dede terus ka pendak? Tacan gue di siang nih ke ayeuna teh tacan pendak-pendak di penting kemana nih udah. Oh. Mang kumaha atuh? Ya ayeuna mah mending urang teh angan ge hayu. Tapi kan ayeuna berhubung aya anonos gitu. Yang mending ayeuna mah diani cicing di bumi, kayak ngantosan kan bisi kayak Sinta pulang. Ya tuh. Teu aya ayeuna bae mamang jeung nonos anu melarian yang Sinta. Ngantos aya atuh. Yuk. Ya lamang ieu teh mumpung kalaresan aya emang di dieu. Jadi kan mang sebagai ya intinya mah sebagai sepuhna nya kan sepuhna mah terus teu aya jadi sakantareng bade nyarios gitu. Namun ya abi teh serius gitu sareng si Neng teh mun dulu cipina mah nyamcan gitu lah kamu gitu. Benar. Ya aya amang mah nya syukur nu aya gitu nya. Syukur nu ayeuna kumaha. Karena ayeuna yang dia nih terus teu gaduh sasaha, teu gaduh ibu, teu gaduh bapak. Kan cuman ya gitu sih. Ari mamang manitipna teh kade sing bisa ngajagana. Sing bisa narimakeun da soalna nya kumaha kaayaan yang dia teh sakit kaayaanana. Ya, insyaallah Jangan teu gaduh. insyaallah pasti narimakeun pisan da ku mantap palai ngalamar oge da ku tos yang rejeung barengan ngabimbing si Dede Ya mama Sinta. setuju bae ngarestuju. Kumaha teh ya. Ya gitu. Rencanana sama kan balik deh ka Neng Dianina kita ya mama nuturkeun gitu. Kami abi masih mang hoyong rumah tangga cuman kan satu acan bapak ngantunkeun tos aya amanah gitu. Kedah ngabahagiakeun heula si Dede. Satu acan si Dede bahagia teh keng waka nikah. Nah, gitu meureun eta. Ya eta mah tinggal tergantung antara Nono sareng Diani bae gitu rek kumahanya. Si Amang mah hayu bae gitu. Hayu bae ngarestui bae satuju bae. Dari masalah rumah tangga kayaknya itu sih berat hampang-hampang berat lah memang hampang-hampang susah ya tapi kemana lamun kayak dibahas nang kebat tuh terus kaburu kok mata ayo ya ayo tuh terus nang dia nih di bumi banyak antosan nang kita ayo mas Hati-hati atuh ya. ya kada hati-hati Hati-hati. Mohon.